Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka 37 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksakati kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning ngaguar dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung demit bagian anu ka 37. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Cilekedeg. Harita Patih Gili Bajra geus ngecilegedeg nangtung. Benesat. Sacara teu disangka ku Wirayuda. Harita Patih Gili Bajra ngirimkeun teunggelan sacara jarak jauh. Dina kadua dampa leungeunna pating belesat buntelan-buntelan seuneu anu rek ngahuru kana sakujur awak Wirayuda. Wirayuda anu teu nyangka bakal narima serangan seperti kitu, gentak manehna oge ngadorongkeun dua dampa leungeunna. Nadah buludan-buludan seuneu ciciptaan Patih Gili Bajra. Dua cileger geleger. Kadenge harita aya sora nu pating cileger pating jelegur. Anu taya lian balukar tina bantrokna dua kakuatan antara ajian Banyu Sewu nu diadu jeung buludan-buludan seuneu Ki Patih Gili Bajra. Sapada harita eta buludan seuneu teh jadi buyar mancawura anu akhirna mah ngiles teuing ka manalosna. Patih Gili Bajra katempo awakna rada ngajerig-jeg ka tukang, matana hurung lir ruhak durukan molotot ka Wirayuda. Ai nyang teu sia teh lain manusia sabadea gedingan. Ngajian tapak geni tutungkuzan ti karuhun ngaing nepi ka teu mempan ngahuru kana ngawak sia. Serta bisa diayunan ku pangawasa ngelmu sia. Tapi ngaing anu nalah Patih Gili Bajra, papatih kerajaan leuweung peteng,
ngaing morek mundur zaziku ngejat satungjang beas dengle bari basana nepi kapai tutumpuran ngaing morek mundur zaziku ngejat satunjang beas ai apanan geusnya bieu aing ngomong kitu teh pokona mah nepi kapai ngabalik bangke kajun edan lelewengan ngaing moal ngejat di pakalangan delemang nungza. Ngomong naon sia teh jurig nepi ka teu puguh alang ujurna kitu sia bahasa teh menggeus montong loba ngocoblak sok-sok we maju deui ari buah kawani jeung aya karep ngalawan keneh maka aing sok maju bisi aya ilmu anu kasumput-sumput ajian anu kaluli-luli pangabisa anu katunda-tunda hayo sia ayeuna gerak ketrukeun kabeh ku aing ditada sia sok siluman goreng patut ka awak-awak cek Wirayuda mapanas kapatih Gili Bajra. Kurang ngajar bisa we sia mah kabatur gening sia oge nurutan jiga ngaing make jeung nyebutkeun ajian kaluli-luli pangabisa katunda-tunda sagala pancek sia oge pemborosan bahasa anu kitu teh dilejuri da lain kahayang aing eta mah deuleu tapi kahayang anu ngarangna jeung anu ngadongeng jurig sia sok-sok maju deui sia montong ngacapur wae jurig nangdang sia ka ngaing pangrangsa sia teh bakal bisa ngelekeun ngaing yeuh akan atuh yeuh ari hayang buru-buru nepi ka neraka mah deuleu beles antukna Patih Gili Bajra mesat deui pakarangna nyaeta pecut mustika peteng anu tadi geus diasupkeun deui kana warangkana. Wirayuda ayeuna mah teu hayang ngalila-lila deui tarungna sabab apanan tujuan utamana manehna mah luntat ti lembur teh lain rek ka tempat eta tapi rek ngajugjug ka leuweung tiis leuweung tempat panyicinganana Dharma Seta jalma nu rek ditepunganana jadi asa micen-micenan waktu wungkul lamun manehna kudu terus-terusan patelak jeung Ki Patih Gili Bajra anu patula patali jeung maksud katut paniatanana harita pecut mustika peteng pakarang andalan Patih Gili Bajra geus nyampe ka hareupeun Wirayuda culung awak Wirayuda ngagajleng ka luhur bari ngirimkeun tajonganana anu geus dieusi ku salah sahiji jurus tur ajian anu tingkatanana lain handap-handap sarta ngagunakeun tanaga cero anu meh sapinuhna hiu cebrot koceak Patih Gili Bajra kontan ngoceak tarik naker barang jeung awakna langsung ngudubruk kana lemah sabab sirahna beunang ke tajongan suku Wirayuda anu lain ngan ukur tajongan biasa celek harita suku Wirayuda sakicep oge geus napak deui kana lemah Wirayuda sajongjongan ngadon ngajantang bari mencrong kaki Patih anu keur humarurung bari kadua leungeunna nyekelan sirahna nu asa bejad jaba karasa lungleng teu puguh rasakeuneun sedengkeun ari pakarangna nyaeta pecut mustika peteng katempo ngagoler gigireunana sanggeus rada lila merhatikeunana pok Wirayuda nyarita hampura aing mah seutik oge taya karep pikeun binasa ka sia ngan bongana sia jeung batur-batur sia anu miheulaan ngaganggu ka aing wayahna ku aing ayeuna ditinggalkeun nya sabab lalampahan aing masih keneh can nepi yeuh kana maksud jeung tujuan cacap nyarita kitu leos we Wirayuda ngaleos ninggalkeun Patih Gili Bajra anu setengah sadar setengah henteu cag lalampahan Wirayuda anu rek neruskeun deui lumampahna urang tinggalkeun ayeuna urang malikan deui ka tukang
Nalika basa tadi si Gorong mabur ti tempat galungana Kipati jeung Wirayuda. Sabenerna manehna teh teu kebat lumpatna. Si Gorong nguliwad ka tukangeun anu keur tarung patutunggalan. Ngan tempatna rada anggang. Si Gorong nyaksian nalika Kipati hahargungan alatan sirah jeung pundukna beunang ku tajongan Wirayuda. Sanggeus Wirayuda ngaleos, si Gorong rurusuhan nyamperkeun deui Kipati anu masih dina kayaan lungleng katurolengan. Sanggeus deukeut pok mehna nyarita bari jeung hari weus-weus. Aduh, Gusti Pati. Kunaon Gusti Pati teh ieu? Aduh, kumaha digeus kieu Gusti Pati? Cek si Gorong bari rumpu rampa teu puguh cabak. Sedangkan ari anu ditanyana harita mah geus rada mendingan ka nyerina. Telungleng teuing kawas mimitina tadi. Malahan ayeuna mah geus bisa cengkat. Tuluy diuk bari nanggunjar lambar. Red Patih Gili Bajra ngararet ka si Gorong anu keur andiprek bari melong di hareupeunana. Bari jeung ngararasakeun keneh ka nyeri oge. Patih Gili Bajra jadi molotot ari nenjo si Gorong mah. Da puguh ambek keneh lantaran tadi ngadon mabur ninggalkeun manehna. Aduh, sia jurig blagug ngeuweuh kawani sia ditita maju kalah mangbrek rek nang haon jor-jor mantau gadi deui dangzar jurig jangrian kecing pengecut siam heling ka itu nyingga rek denau nyamperkeun ka gaing barina oge goblok sia kelakuan mun oge rek nulungan ka gaing da tadi kene deuleu bantuan ngaing modaran eta mangkluk ayeuna mah ngaing teu butuh bantuan ting sia deuleu Gorong. Cek Patih nyarekan lak-lak dasar kasih Gorong. Aduh, hatur pangapunten we Gusti Patih. Jasim abdi teh nya terus terang we. Teu sanggem ari kedah adu hareupan deui sareng eta manusa mah. Rumaos abdi teh teu kiat ngayonana sun. Pan buktosna Gusti Patih oge sami. Sami teh sami daun sia jurig, sami sarua. Nya eta sami teu nya sami teu mampu ngayonan si Wirayuda. Mohon namina Wirayuda eta manusia teh sun. Naon? Cik aing ngadengi sekali deui ngobong daun sia. Nya mohon ae sumuhun. Apanan Gusti Patih oge sami sareng jisim abdi. Sami teu kiat ngayonan kasaktena si Wirayuda kitu sanes sun. Gagabah sia ngebajot teh. Jadi sia nganggap ngaing ngeleh ku eta mangkluk heuh. Ente nyebatkeun Gusti Patih eleh ku eta manusia jisim abdi mah sun. Aya oge nyebatkeun yen Gusti Patih teh teu kiat ngayonan kana kasaktena si Wirayuda. Kitu tah. Sok saladang we Gusti Patih mah aiteun teh. Mongtong zeuri sia. Sarua we harti mah deuleu. Yeuh dengikeun ku jejebir sia anu rebing jiga bagong teh Gorong. Ngaing teu rumaja ka titi pangardi ka terjajaten kapapakan pangabisa sarta kaluhuran ilmu ku eta manusia nu ngaran si Wirayuda. Tapi ngaing nawe tadi mah keur apes deuleu. Jawa poho basa inditna teu ngitung heula tanggal. Menggeus sia mongtong loba ngomong. Hayu ngayeuna mah urang mangdog urang laporan ka Gusti Raja Gili Wesi deuleu Gorong. Cek Patih Gili Bajra. Akhirna nyieun kasimpulan sejarek laporan ka Raja Gili Wesi. Si Gorong teu nembal deui saterusna mah beral we
duanana leumpang ninggalkeun eta patempatan rek ngajugjug ka karaton Prabu Gilewesi, raja kerajaan Juri Genderewo nu katelah kerajaan atawa siluman leuweung peteng teh. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di jero karaton. Harita Prabu Gilewesi keur aya di kamar panyepenanana. Prabu Gilewesi ngarasa panasaran, keukeuh hatena ngarasa hariwang sarta sumelang ngeunaan impianana teh. Harita Prabu Gilewesi keur mentangkeun pangabisa ngatrukeun ilmu panaropongna pikeun ngayakeun kontak batin jeung Kiranggaseta anu nepi kadanget harita acan aya beja jeung iberna. Sabab samemehna kumanehna sabaraha kali geus dicoba kontak batin tapi lebeng taya wewengan. Harita Prabu Gilewesi nyobaan deui pikeun meakeun rasa kapanasaranana. Dina sajeroning panarawanganana Prabu Gilewesi masih kene can bisa nembus kana poekna lalangsek anu ngahalangan kana tetenjoanana. Tapi Prabu Gilewesi teu bosan-bosan, terus nyoba deui jeung nyoba deui. Anu akhirna berai lalangsek peteng anu poek teh seutik-seutik jadi nyingrai. Katempo aya hiji jirim ngan masih kene samar-samar teu jelas. Antukna janggelek eta jirim teh ngajanggelek sacara jelas tur atra. Nu taya lian nyatana jirim Kiranggaseta, jalma anu dimaksud ku manehna. Bagea wezi, bagea aya naon anjeun nepungan ka kula. Jiga-jiga aya kapentingan anu leuwih ti penting. Hampura wesi, kula karek bisa nepungan ka anjeun. Kula lain teu nyaho, anjeun geus sabaraha kali ngayakeun hubungan batin ka kula. Ngan waktu kamari-kamari mah kulana keur kagok nongtaskeun tapa berata ngasakeun hiji ajian pamungkas. Kitu ta wesi. Sok balaka aya kapentingan naon anjeun teh wesi? Ceuk Kiranggaseta bari netep seukeut ka Prabu Gilewesi. Oh, paingan atuh ari kitu mah. Nya nuhun we ari anjeun teu keur aya dina kararepat mah. Satadina kula teh ngarasa hariwang tur sumelang ka anjeun. Dumeh sabaraha peuting nu kaliwat anjeun jeung turunan anjeun kaimpikeun goreng ku kula. Kitu ta Raseta. Nah kaimpikeun naon kitu wesi? Kaimpikeun goreng kumaha maksudna wesi? Cik caritakeun ka kula wesi. Kiranggaseta jadi panasaran hayang nyaho kana eusi impian anu diomongkeun ku Prabu Gilewesi. Atuh ngan barabat weh Prabu Gilewesi nyaritakeun ngeunaan impianana teh ka Kiranggaseta. Ditek-tek secara gemet taya nu kaliwat. Tah kitu impianana teh Raseta. Kula ngarasa hariwang. Sok sieun eta impian mangrupakeun totonden anu teu hade pikeun diri anjeun katut sakabeh katurunan anjeun. Nyatu kahayang mah mudah-mudahan we eta impian kula dengan ukur impian biasa anu moal kajadian dina alam nyata. Kumaha ayeuna kayan keturunan anjeun? Pangpangna incu anjeun anu nelah Darmaseta. Kumaha bejana ayeuna? Raseta, cek Prabu Gilewesi sekaligus nutup caritana. Sajongjongan Kiranggaseta tuaka buru-buru ngajawab kana pananya Prabu Gilewesi. Katempo beungeutna tatanggahan sakapeung panonna dipeuremkeun berai dibentakeun deui terus unggut-unggutan jiga aya nu keur dipikiran. Tapi ari antukna mah pok mehna nyarita. Kuale eta pisan
pangna kula ngalakukan mujas medi tapa berata nyegetan ilmu daya tewesi. Impian anjeun memang lain ukur impian biasa, tapi ngarupakeun totonden atawa tanggara anu kurang hade keur diri kula katur sakabe katurunan kula. Sabab impian anjeun teh sarua pisan jeung impian kula deleuwesi. Cek Kirangga Seta nyarita kituna teh dibarung jeung utungguta. Impian anjeun kumaha kitu Raseta? Jadi sarua anjeun oge ngimpi anu jiga kula seperti kitu. Prabu Gilewesi jadi ngarasa penasaran. Nya ari ngeunaan impianana mah henteu sarua jeung nu diimpikeun ku anjeun. Ngan eusi-eusina mah bisa disebutkeun akur. Artina nya cek tadi teh nyaeta totonden atawa tanggara anu kurang hade pikeun kula katut sakabe katurunan kula. Kitu kurang leuwih nama wezi. Cek Kirangga Seta ngajentrekeun. Hartina bener atuh ari kitu mah. Jadi kumaha atuh pipataeun anjeun keur kahareupna sangkan diri anjeun jeung sakabeh katurunan anjeun teu pindanggih jeung balai. Bedi tunah teu tinemu jeung pati ku alatan ieu hal. Prabu Gilewesi hayang nyaho kana pakarepan Kirangga Seta ngeunaan impianana tadi teh. Kula can ngabejakeun ke anak jeung incu kula ngeunaan hal ieu wesi. Lamun geus kieu mah kula oge rek sagancangna nepikeun ieu kajadian. Nyaeta ngeunaan impian kula jeung anjeun kamaranena. Nya pangpangna mah ka incu kula si Darma Seta. Sabab sagala rupa nu bakal kajadian nyokona ka incu kula. Ayeuna kula rek nepungan incu kula. Nuhun tina kabila anjeun wesi. Engke lamun aya nadaon anu tumibag ka kula, pasti kula oge bakal ngiberan ka anjeun. Kitu deui sabalikna lamun aya kajadian anu tumibag ka diri anjeun sacara pribadi khususna oge kasakumna rakyat anjeun umumna. Oman kudu bebeja ka kula wesi. Las geus nyarita kitu mah jirim Kirangga Seta ngilas ti hareupeun Prabu Gilewesi. Nu satuluyna Prabu Gilewesi lugai tina diukna jung nangtung terus kaluar ti jero kamarna asup deui ka rohangan karaton. Karek oge ge Prabu Gilewesi diuk dina kursi gilang kancanana. Kadenge ti luar aya suara nu kaketrok kana pantok karaton bari gura-gero. Sampurasun Gusti Raja. Araya kitu dilebet Sud. Cek Ki Pati. Pati Gili Bajra jeung si Gorong meureun rek laporan ngeunaan Wirayuda anu teu bisa kacangkalak ku manehna. Asup Ki Pati, ulah gura-gero bari gegedor kana pantos sagala. Sok we langsung arasup da teu dikunci. Jawab Prabu Gilewesi bari mencrong kana lawang panto. Geus puguh dititah asup ku rajana mah atuh harita keneh Ki Patih kairing jeung si Garong. Belas belus pating kalacat arasup. Sanggeus aya di hareupeun Prabu Gilewesi, duanana aran diprak bari cedok nyembah. Ucuk sumbangga jisim abdi pun Patih Gili Bajra sejanyanggakeun sembah pangabaktos kapayudun salira Gusti Raja Sud. Jisim abdi oge sami sejanyanggakeun sembah pangabaktos kapayudun Gusti Raja. Cek si Gorong nurutan Ki Pati. Sembah pangabakti aranjeun duaan ditarima ku kula Ki Pati Gorong. Sok geura caritakeun kumaha ngeunaan manusia anu ngaruksak benteng karaton teh teh. Mana geuningan teu kabawa ka hareupeun kula. Nah teu kapanggih. Cek Prabu Gilewesi rutret kanu duaan. Aduh, awon
kapi unjuk Gusti Raja. Jisim abdi saja nyanggakeun 1000 bebenduk laksa duduka kapayunan dampal Gusti Raja. Rehna eta manusia nu katelah wirayuda teh tetiasa kacandak, tetiasa dijagrageng kapayunan salira Gusti Raja. Kumargi rag Patih Gili Bajra eureun heula nyaritana. Terus ngareret kasih gorong anu diuk andi prak tukangeunana. Ari anu direret nama teu nempoeun da puguh keur ngelauk tungkul jiga bueuk menang mabuk. Kunaon kalah culang cileung ditanya ku kaula teh Patih? Aya naon? Kunaon? Naon anu geus kajadian? Pok gera caritakeun sakabehna ka kula. Ulah aya anu disumpus salindungkeun, ulah aya anu didingding kelir sindang siloka. Pok gera caritakeun. Ulah sapotong-sapotong nyaritana. Kula jadi tambah penasaran jadi nate nyarita Patih. Cek Prabu Gilewesi netep seukeut kana beungeut Patih Gili Bajra. Saleresna eta manusia teh parantos kapendak Gusti Raja. Malahan sareng jisim abdi oge dugi ka patelakna. Mung nalika manehna bener-bener tos kadese. Waktos ku jisim abdi bade dicerak, mohon maksade bade diringkus, kabujang mabur manten sun. Diudag oge teu kaudag, duka ka mana losna. Kawas nama mulang dewe panginten ke alamna. Nya ke alam manusia maksud abdi teh sun. Kitu manawi Gusti Raja. Kitu bener teu gorong. Ceki Patih bari ngarereat kasih gorong. Panonna rada dikiceupkeun mere isyarah kasih gorong. Sangkan ngaheueuhkeun kana omonganana. Da puguh ngabohong manehna teh. Era ari kudu bebeja anu sajalantrahna kanu jadi raja nama. Ari si gorong kalah ngahuleng teu ngarti sakitu Gusti kicepan oge. Sia mah keulah neuleuh ditanya ku ngaing dedele gorong. Nya mohon Gusti Raja kitu Gusti. Kabujeng mabur eta manusana Gusti. Cek si gorong arup arep da sugan teh Ki Patih moal ngarang carita nu seperti kitu. Sajongjongan Prabu Gilewesi jadi ngahulang. Red ngareret ka Ki Patih, red deui ka si gorong. Tuluy dipancerong salila-lila. Atuh pogowe Ki Patih jadi samar polah samar cabak. Sok inggis serajana nyahueun yen manehna ngabohong. Tapi nu akhirna pok Prabu Gilewesi nyarita. Asa aneh Patih Gili Bajra. Salaku patih kerajaan Guha Peteng anu geus pinuh ku rupa-rupa ilmu masagi ku warna-warni pangarti jeung luhur kawadukan sarta kadigjayaan. Aneh nepi ka teu bisa newak manusia sasiki. Lamun kabur atawa lompat atuh sagancangna oge lengkahna manusia. Apanan ukuranana oge salengkah bangsa urang 100 lengkah bangsa manusia. Asa heran kula mah Patih. Piraku anjeun teu bisa ngudag eta manusia. Lamun nya teh mah manehna mabur ti hareupeun anjeun Patih. Cek Prabu Gilewesi negrakeun katengartianana. Da sanes kitu konsepna Gusti Raja. Gusti Raja kedah emut. Rehna henteu sadayana bangsa manusia sami sareng anu disanggemkeun ku Gusti Raja nembe. Hartosna upami saur Gusti Raja yen cenah salengkah lempang bangsa urang. Sami sareng 100 lengkaheun bangsa manusia. Mohon upami kanggo bangsa manusia biasa mah. Apanan si Wirayuda mah manusia nu ngagaduhan ilmu panemu sareng kadigjayaan. Janten moal tiasa disakompet daunkeun, moal bisa disamikeun sareng manusia pada umumna. Kitu tah Gusti Raja. Cek Ki Patih bisa pisan neangan alasanana teh.
Ari si Gorong mah teu wani cacarita naon. Ukur ngabandungan be bari di jero hatena mah ngajebian, lamun bisa ngajebian teh mah. Kitunya. Hartina anjeun jeung si Gorong oge sarua nya, teu kuat alias eleh beureunan ku eta bangsa manusia anu ngaran Wirayuda. Kela Wirayuda ngaran eta bangsa manusia teh nya. Asa ingat ayeuna mah. Apanan jalma katurunan Eyang Kuncung oge ngaranna Wirayuda, ceuk Ki Guru Jamrong waktu ti heula teh ya. Aduh, cilaka. Gua bakal kejadian impian aing teh. Duh, poho. Tadi basa ngayakeun hubungan batin jeung si Raseta. Ku aing teu dibejakeun ngeunaan ka negara aing aya saurang manusia anu kabeneran ngaranna Wirayuda. Cek Prabu Gilewesi, tangtuna jadi kaingetan deui nalika manehna jeung Ki Ranggaseta nepungan Ki Jamrong guruna teh. Ari Kipati jeung si Gorong maranehna jadi silih reret. Teu ngarti naon sabenerna anu keur diomongkeun kudu jadi rajana. Tapi nalika keur kayaan kitu, na atuh ari ujug-ujug Allah waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.